1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, bahwa deh aing hitung seberapa nya. Aduh, coba balik deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya bener aing hitung. Rong dia ngelamun bae dan rong mikiran anan rong. Gua aing teh ya kepikiran bae ya janda nu lewat teh tadi tuh. Nu bener. Bro. Aku sampai kuari ya kebayang-bayang bae teh iraha teh pagi deui. Orang mana dah rong? Mantak ya. Asa penasaran teh. Urang peuting samperkeun. Mah Samperkeun ge bingung ari teh nyaho mah. heuh nya. Mantap ya. Ayo. Iraha kapan dia memiliki dan kumiliki. Mantap eta rong. Pokoknya malain mantap-mantap deh. Dia malah ini tanya iya orang mana di mana orang samperkeun peuting. Buku pak lewat doang teh. Percuma anu kitu mah. Tapi bodi dah. Eta ambisiar ge rong. Ke lain aing udah ajukan kalah RT di Apa bae. pogo RT mah nomor hiji. Lah nya aing mah RT di bae. Aku RT mah paling di depan. Tas Udin. 1, 2. Kenapa tas Udin? Mana? Yo. Jangan yuk. Ayo siap. Aing hitung naon tah geus ieu sabaraha nya haynya. Aduh aing. Woi Din. Heuh, naon? Tuh aing sabae teh rong teh. Wah cager. Cager aing. Ku ieu ngitung aing sabaraha ieu teh geus ieu teh tadi aing. Ai dia malah batan budak TK. Poho aing poho. Mangkana ge aing ngitung sabaraha moe ieu teh geus. Digondrong. Deuleu janda. Bener deh si gondrong. Si gondrong mah isok bohong si gondrong mah. Ngomong di urang. Lu bener deh dong. Bener. Lanjut kumaha? Kumaha di RT. Rong, campurkeun peuting teu nyaho imahna jeung teu nyaho kampungna. Kumaha dia mah dong. Kan atas sidikan nggak lewat doang. Oh, urang merati urang cegap. Tah, kumaha lamun dicegat, Rong? Panggih kira bae penting mah. Bener ya. Ini kira bae dia mah di mana kira-kira nongkrong eta? Karena mau orang nongkrong di nyamba di perapatan bae. Apa di Dia nggak berarti urang nongkrong teh di dinya. oh di dinya bener emang masih ada di dinya. Siap, ayo. Siap ya. Angkat ayo siap. Din. RT, ayo. Kebalamat. Ayo. Siap, kami segera. RT nya tengahnya. Barang saya ngelowor amat. Karolot ya. Tarik, Rong. Ulah pakai gas. Jadi beratnya dia motorna. Ayo gaskeun. Numpang lagi atuh, teh. Bangsa anak buta ucut kabeh yo. Jamban udah dibuatan aja. Siap, berangkat. Iya, sekedeng deh 17 Agustus ya. Aing naik meuli ya jadi rumah can boga. Kayak aing nanya lah hargana seberanya. Eta, bendera hargana berapa? Anu mana? Eta anu gede. Oh gede nah. Heeh. 50. Teu bisa ditawar, ah. Eta mah tempat gede mah 40. Oh. Teu bisa ditawar gitu, ah. Ih, kemana ieunya Mama Aril ditungguan lama amat.
sama Marilnya. Telepon dulu lah. Jadi pemajikan dia, gondrong, dia mau cari janda deh, ini ada lagi janda pun pemajikan lah. Parah. Eta din, papatit gondrong din. Aduh. Kena lagi si gondrongnya. Ngaku na janda orang pagjandian, Rong. Aduh. Kadar mata keranjangnya sampai aja. Itu dia mau beja karena cerai janda. Mau nomor ini, Rong. Pagi RT. Udah jelas. Orang katipu dibayar, Rong. Din. Gondrong. Si gondrong mah kurang bisa dipercaya omongannya. Berarti si gondrong Allah. Ya. Hei, sayang, mau kemana? Dasar punya selaki itu jelas.